Jadi kasoran Kanjeng Nabi tolabul halali faridoh. Jadi posisi nyuprih anu halal teh faridoh, fardu. Tapi ba'dal faridoh tuluykeun ba'dal faridoh. Jadi nyuprih anu halal teh nyaeta fardu, basa kasabnya eta ya, nanti menjemput rezeki kasab fardu, tapi tuluykeun ba'dal faridoh. Kasorang Kanjeng Nabi tak kade ba'dal faridoh santos anu fardu, maksudnya didinya terutama salat. Nah jadi ayeuna mah loba jalma anu posisi salatna jadi sampingan perkara tina tolabul halal teh, maksudna kasab teh. Jadi kasab nomor hiji maksudna dina hadis eta mah kuduna jadi orang